Kuari di Indonesia ya. Di Indonesia. Kamari ieu presiden teu wauh jeung kiai. Teu wauh jeung kiai. Sama sekali presiden Jokowi teh teu wauh. Demo atas nama kiai. Nyana kan aya penasehatna. Oh, berarti kiai ye lain lalagaan ieu kos kieu. Nah, keinginannya apa tuh presiden? Keinginannya, tuntutannya itu yang macam-macam si Ahok. Oh, begitu. Tanganilah dengan cara politik seperti eta. Cat 180 derajat. Woi presiden, masya Allah, ka kiai deket jasa. Bahkan nu lain kiai ge dianggap kiai. Kebablasan ya. Kebablasan. Atuh masa segede tipu doli dianggap kiai ku presiden. Jatah mah bajingan kiai sebenarnya. Aduh. Kebablasan presiden. Aduh. Terus nyana datang ke kiai lantaran kiai membuat kebaikan di mata presiden. Presiden membalas kebaikan. Sarua ta ieu contoh bae. Atuh kan nyana nyin bagus berarti kan kunjungan ka naon kitu ngaranna ka kiai walaupun kunjunganan teu ikhlas. Entelah. Alah boga kahayang ka jeung hukum ge. Kan masalah heula daripada teu wau. Ieu eta kan tah kamari set lantaran kiai boga kahayang dibalas dengan kahayangnya. Eta ieu kenerapkeun hadis. Kenerapkeun hadis ketika masyarakat takwa ka Gusti Allah, zikir tadarru, masyaallah, presiden ge bakal. Tadina presiden teu nyahueun ka marhaba. Kuari nyana di istana geus kieu we. Marhaba. Keur ngapalkeun marhaba Jokowi. Lantaran wau jeung kiai-kiai can bisa marhaba. Ya, tadi nanyana kebangsaan bae. Indonesia Raya kali gitu. Kuari mah kieu marhaba. Marhaba ya Nurulain. Ku sebab lah tuh kadang kiai kudu bisa marhaba tuh. Kumaha lamun presiden kebeneran keur muludan, datang nyana keur muludan kiai marhaba. Masa batur marhaba nyana nyamun. Geus kan si penting nyamun. Nah, ieu kan bagus. Boga kahayang kiai ke presiden. Catat. Kuari presiden boga kahayang. Dibalas. Urang jahat, presiden jahat. Urang bager, presiden bakal bager. Tah nu mantak ieu prinsip sangat prinsipil. Teu kaarti gue nya. Dah. Akiku buluk aku. Terlalu gede meureunanan urang mun nyaritakeun presiden jauh urang mah urang lembur. Geus bae urang jeung lurah. Lurah urang teh presiden urang. Ketika urang bager masyarakatna, lurahna ge bakal bager. Nu mantak deuleu ge. Lamun masyarakatna buah kawarah, lurahna ge bakal kawarah. Lamun masyarakatna balager, atuh lurahna ge bager. Nu mantak deuleu ge, muharam. Beuh, jahe-jahe dibabagi ku lurah. Masyaallah. Eta kan kabageran. Urang mah urang luhur teuing ke presiden mah, ieu bae lurah. Sok urang balager, lurah bakal bager. Isineun nya kan. Isineun minimal nyana lamun nyeun kejahatan teu kadeuleu ku mata urang. Teu kadeuleu ku mata urang, urusan jahat mah tuh urusan nyana jeung Allah. Misalnya nyana mabok, asal ulah di hareupeun urang. Tapi kan aya lurah nu mabok di hareupeun masyarakat. Henteu ieu mah, di hareupeun masyarakat mah make kopeh lencos. Sorban. Bari matana mah beureum sarua. Lurah sia tah mah. Lurah ieu teh bager. Aduh. Nah, ialah prinsip sangat luar biasa. Kebageran presiden terletak pada bagerna masyarakat. Kejahatan presiden terletak pada jahatna masyarakat. Ku ayana sakitu ketika presiden jahat ulah didoakeun ku urang. Bismillahirrahmanirrahim. Sabada Allah ngajelaskeun tentang asal usulna
kejadian seluruh alam langit ketut esina yakni para malaikat-malaikat bumi ketut esina yakni jin jeung manusia seluruhna menang ngadamel Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardi sittati ayyam. Lamun langit jeung bumi berikut esina nu ngadamelna Gusti Allah maha kawasa Allah, maha sempurna kekawasaan Allah. Lantaran kabeh menangin Allah, termasuk urang di jerona letik atuh urang mah menangin Allah subhanahu wa ta'ala. Maha kawasa Allah, maha dedeh Allah, maha sempurna Allah. Aku ku urang kakawasaan Allah, kadedeh Allah, kasampurnaan Allah. Ja urang gulak-gilek ge ieu tenang Allah, napas kaluhur kahandap genang Allah. Aya anu keur cicing langsung ku Allah dicabut nyawa. Aya anu ngagoler di rumah sakit paeh geus patsi jasa tamo pararaehna. Aya anu angel ka paeh. Aya anu henteu muriang deui naek kapal. Maju kena angin dus. Warican keparanggih deui anu ku tsunami macem-macem nang Allah kabeh geus dipersiapkeun. Maha kawasa Allah, jelema dileg-leg orai, jelema dileg-leg buaya, jelema dileg-leg maung, jelema kutulale gajah. Maha kawasa Allah nang Allah. Aya nu teu didahar ku orai ngan saukur diburak dong pot. Aya anu ngan saukur dicium ku orai taneuh doang. Ai. Ih atuh maha kawasa Allah. Eta mah geledeh. Eta mah geledeh eta mah sebabna nu ku orai taneuh, orai belang, orai anu kitu teh naon ngaranna? Tuh, nyawan jasa pan sia mah. Asok nonton film India mal salah. Kabeh geledeh tama sabab paehna. Geus puguh nuku gajah mah, geus puguh ku tu maung, geus puguh ku buaya, jelas tama. Ieu mah Raja Namrud nu sakitu buagahna ngaku pangeran lawan ge teu kira-kira Kangjeng Nabi Ibrahim. Paehna kapannya nama ku rambetuk nu leutik. Coba eta. Cek sakol lain ku rambetuk anu asa kurang nees ngaganggu teh nyeng naon ngaranna teh? Reungit. Coba eta. Pangeran paeh ku reungit. Teu kira-kira padurang atuh senep gadengen age. Pangeran paeh ku reungit tuh. Sak Allah sia ngaku pangeran. Ayo, ulah jeung aing jak Allah sia ngaku pangeran mah. Geus puguh sia ngalawan nabi aing teu mampu. Ya urusan paeh mah urusan aing tah mah. Ibrahim ku sia deuk dipaehan cak aing hirup bae. Nyaho aing anu mah anu ngahirupan paehan ku sia cak aing hirup. Eta teh jang ka urang sing hade. Allah geus bere contoh. Kurang kumaha dulur-dulur Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam mawa Kangjeng Nabi Yusuf lantaran hasud deul ieu budak dipake kadeureuh ku bapa musawah nyana paehan maksudna dipaehan kasumurkeun geus kurang kumaha coba ayo dia tah bakal payah tutupan luhurna ku batu asupkeun ka sumur tutupan ku batu nyanana surak paeh kajen kumaha ge cak Allah hirup mal paeh kajian koko mage sebab can anggeus urusan anak ku aing dijadikeun raja di Mesir.
cak Allah tulisan ada ge di Lauhil Mahfuz tuh dalam kolam aing neretet bae can anggeus urusanana nyara bakal jadi raja di negeri Mesir paehan ku sia moal bisa bener bae cul sekian tahun kemudian kadengekeun raja Mesir Yusuf lain Yusuf nu dibojong paeh tah mah Yusuf dulur napan kaget Yusuf mana sedangkan gerpailah kapan Yusuf mana nu jadi Mesir nu jadi raja di Mesir ke cek Bunyamin dulurna lain Bunyamin es coba cek Yusuf mana ini aja ngababagi bea segala ngaranna ge raja pan ngan nama ikhlas ngababagina lain cara si eta ikhlas dan nama kayak Yusuf mana coba periksa kali itu periksa ku salah seorang kali itu wih Yusuf dulur urang dah mana ya pan digeragakeun ka sumur kurang paehnya nama Yusuf eta ayo geura urang periksa ku kabehan jaheunya ieu Yusuf adi urang nyana kararieu bae ilok asli make ilok asli eta bingung gak orang ke Jakarta ilok apa itu ilok nah iman betak-betak ya maka bahasa Melayu ilok sudah lah ya ilok segala apa ilok kan bener gitu nah iya mah cerita ke papanjang nama ke dongeng di surat Yusuf bakal rame jasa nu kolot wallahu a'lam nggak nunggu Swiss lain di luhur doang sama wallahu a'lam tapi kan dia dek di paehan diaragakeun ka sumur cak Allah moal paeh urusan aing teu paeh baheula balik di Mekah kapan baheula tahun sabaraha tahun 72 kapal di Abu Dhabi ragag warae kabeh kapan balik di Mekah orok hirup teu kumaha deui nu kamari tsunami di Aceh aya jelema sok maca Quran bae kapan ustad dor kuna Aceh kunaon nya nama di jero cai bisa neuleuh lauk cek nya lauk loba amat ieu nya teu inget babanya keur kena tsunami ngan nya mah neuleuh ongkos di akuarium meureun kitu tah lauk kulo de amat cek nya ngan aya orai segala rupa ngan bangke-bangke kadeuleuh pan bangke jelema sagala tengah nya nama dibere ku Allah tengah bahwanya teh keur di jero lauk keur di jero cai ngan barang surut kabeh jadi mah orang tsunami caknya coba eta nang saha balik di Ciamis mobil bus aya santri teu boga duitnya nama numpang di tukang naik mobil lagi kieu bae di tukang aing mayar tan teu ye dek naon nu pake mayar cak hendak ku aing balik mondok di tukang di bus lagi nyalimpet bae kieu nya na ieu dah maca tabarok bae bismillahirrahmanirrahim tabarok kan maksudna mah maca tabarok ya wah yang ulah mayar kurang di limbangan nu pas jalan nu kitu-kitu teh atas kenceng teuing teu karemblong remna bus ka handap 11 meter ka handap rae kabeh nyana rarasaan nyana aya nu ngangkat jalan jandela sediuk bae nyana mah di sawah atuh terus bae maca tabarok tabarakalladzi bi yadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir geus sabaraha puluh balik meureun teh mah jembung mayar teh bener teu mayar Lazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala barang rame non itu ragag Masya Allah jaheuh eta sanu mindahkeun ti beus ka sawah ayo coba nyana ge bingung langsung sujud nyana di dinya sujud syukur ngadoa ka Allah tarewa ku jelema ieu salah sahiji penumpang saha anu ngaluarkeunana coba mun teu kudu sieun-sieun we perang bae paeh kaje nu masalah ya waya hirup bae di eta di beus kalayang nya nama dibawa kan eta po kapal di Jeddah di Abu Dhabi suruh
para kabeh orok mah nu lahir di Mekah berarti kakarek sabaraha hirup cah nu mawa coba eta ayo ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi Yusuf diasupkeun ka sumur bos cak doror pae sia kajen kumaha ge emang maksudna dibunuh jadi raja jin mantap urang ge lamun anu ngasupkeun ka sumur boadek dijadikeun raja meureun atau apa di jero sumur Raja Namrud bapak ngaku pangeran teu kira-kira asup ka hirung asup ka hirung asup deui ka hese ka jero bebeja nya ye pangnyokelkeun tah sajeuna naon ieu tah reungit reungit tah cokel hese ka jero dokter biasa ngomong kan ternyata reungit ka kawasan Allah nu kudu nama pae naik ke otak terus di otak wah cak reungit makanan banyak amat ini cak reungit nggak usah susah cari ke kerbau ini banyak uang atuh otak di daharan ku reungitnya poe nyeri langsung poe yang banting-bantingkeun wuluna ku Raja Namrud kau tihang ka tembok segala rupa waktu kabeh nonton woi pangeran ulah gitu jadiana masa pangeran bubuludugan gitu orang gini ekseri dug-dugan aduh pangeran gering coba eta urang layan berarti etis masa pangeran gering sakumaha pangeran ieu Isa dinobatkeun jadi pangeran eta teh pantatadina mah atuh mupakat bahwa Kangjeng Nabi Isa adalah rasul kabelah dieuna musyawarah model kitu MPR konsili ngaranna eta teh urang nobatkeun bahwa Isa adalah Tuhan jadi pengangkatan Tuhan teh ti manusia manya kos kitu atuh tah mangke bisa di exit deui bukan Tuhan sakurang teh hantu kan bisa kos kitu ieu Raja Namrud paeh ku reungit Maha kawasa ini mencerita maha kawasa Allah jak kabeh ge langit bumi meunang ngadamel Gusti Allah subhanahu wa ta'ala sadarkeun diri urang bahwa urang teh nanyaeun Allah di tengah-tengah kesadaran urang teh loba kabutuh Gusti sadar abdi teh manusia menang adamal Gusti ngan abdi loba kabutuh Gusti penta tuh kai naon butuh sia ieu ari mata nu luhur peureum keneh nu hudang nu handap geusudang sok miheulaan Gusti teh ai subuh aya mata mah peureum keneh tapi ieu nu handap geusudang abdi butuh naon supaya nu ngome gitu tah siapa asal jore tak kebutuh kos gitu cak Gusti atuh kos gitu bae bebeja ipan Gusti pangeran heula tuh gitu kan kayak aing dikiriman asal jangan ngadoa ka aing tuh kan ngadoa surang keur kieu we butuh Gusti kunaon aya aing nu endeuh di hareupan mah awewena jang ome ka abdi ngan ieu modal abdi sadar abdi ge ngadamel Gusti ieu ngan abdi teu boga jang mas kawina bejana nyana hayangna 50 gram eta abdi malah sugan aya nu sugih pae aju hartana dikaabdikeun jakeuna teh sing ngadoa bae tu ka aing ka Allah pan aing pangeran geus urang geus kawin Gusti hayang boboncengan abdi jeung pamajikan abdi henteu kudu nu bagus-bagus pangmeulikeun mobil Fortuner gede jasa kahayang tah budak atuh mah sapeda ke gedenya na Fortuner budak tadi jang mas kawin gese ku hayang Fortuner blon teh mah budak is tapi pan pangeran Gusti mah atuh kos kitu mah kabelah diri Gusti abdi teh hayang tuba nina lah abdi mah hayang jualan teu kudu hese-hese boga supermarket teh Gusti 5 bayar
eta ka aing cak Allah aing pangeran sia tuh kan di tengah kesadaran bahwa urang teh makhluk Allah anu lemah Allah maha kawasa lantaran kakawasaanna kurang geus katingali jeung karasa langit bumi sadayana kenging ngadamel Gusti maha kawasa Allah maha sempurna Allah maha deudeuh jeung nyaha Allah turunkeun ka deudeuh jeung ka nyaha Gusti di jero kakawasaan jeung kamasempurnaan Gusti abdi teh loba kabutuh ngadoa ka Gusti dibere carana ku Allah ieu tah ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah ud'u ngadarwa marane kabeh marentah marane kabeh ka pangeran maneh lantaran pangeran mah maha kawasa pangeran mah maha sempurna pangeran mah maha deudeuh jeung maha nyaah jaka bege kapan menang nyeun Gusti Allah sok pentah pangeran maneh cuman make syarat mentana dua syaratna tadarruan wa khufiyah mentana ka Gusti Allah teh penuh dengan DP-DP dan penuh dengan tazallul ngarasa rendah diri Gusti abdi nu mantak menta teh abdi teh butuh nu mantak menta ka Gusti teh japan nu Gusti sadaya-daya abdi teh moal menta ka makhluk da makhluk mah rusak da makhluk mah riweuh moal menta ka jin ka setan nya setan mah nu dibenduan ku Gusti moal menta ka hewan-hewan ya hewan ge sarua bae dadamelan Gusti mending ka Gusti penuh keyakinan bahwa Gusti sadaya daya anu ngadamel nu masihan nu nyabut lamu tia lima autait lamu tia lima manata wala man ya lima naon eta kalinya tuh kan laman ya lima autaita wala mutia lima manata moal aya anu bisa nahan ketika Allah mere moal bisa mere ketika ku Allah ditahan wabe sa Indonesia dek mere ka urang Allah nahan moal bisa geus disiapkeun jang urang ku presiden Allah ngaulah teu bisa eueuh persiapan disasage tapi Allah dek mere moal aya nu bisa ngahalangan la mutia lima manata wala man ya lima ataita penuh keyakinan Gusti abdi teh loba kabutuh abdi teh ieu teh kitu manusia hamba Gusti nu hina Gusti maha uninga kana kelemahan abdi kahinaan abdi tadarru urang di harapan Allah ulah menta ku takabur lamun menta ku takabur cek Allah teh menta ka aing takabur okos eta jelema menta ka urang tapi tulak cangkeng leutik mentana mah teu hayang aing okos urang liwat aya preman leutik mentana mah ngan saukur rokok teu hayang aing di premanan ku sia kajen gelut aing kunaon eta tulak cangkeng mentana teu nyawa aing jagoan eta aing kapanggih jeung jagoan deui ngadu sia jeung aing goblok meureunana boga sabaraha sia penca jeung aing dan beres ya padahal mah mentana ngan rokok doang kulantaran di premanan takabur teu aya tapi aya jelema Haji mah kasep aing kasep pada jore emang aing mah kasep meh lahir geus kasep aing mah waduh di samping kasep Haji mah kadeleuna baraha sok anu naon bae sia mah asana jan manggih we kos Pak Haji mah model kos kitu geus we gitu urang dek kadinya nyanan dek kahana kek ku abdi pang nyandakeun sendana teu kudu teu dek kadi ka mana Pak Haji aya ngilu kek dipang nyodokeun bae pang nyodokeun panjadakeun tawadu ngaran Pak Haji ieu motor saha motor Pak Haji yang kula banyak lah tuh ulah teh mah joreke bae dipang meulikeun mantap eta ku ngadengena ge geus ser angin segar datang padahal mah bener jangan teu meulikeun geus seger kudu eta tawadu ulah teh mah motor prima lama engke ku aing sia dibelikeun Mio bukan Masya Allah beneran Pak Haji aing mah jatilok ngabong sakali aing mah
Aku tahu aduh. Tapi preman mah orang liwat disetau ku preman rokok. Ye. Batur sieun kasih aing. Ye, satungtung nyawa aing aya di awak aing. Nempel kene heula aing ku di premanan kasih kusia. Kunaon eta? Leutik sekedar rokok, cuman mentana bari tulang cangkeng. Preman ieu lamun sopan mah. Baje, suka teh saha. Serinya. Ieu lah kalau waktu kieu bae. Sia keron dia. Lah tuh kalau masa kieu ayana bae, Pak. Eta naon eta? Rokok. Ji bola oge sih. Yang saya ngarokok eta sopan masalah. Masalah sopan tah. Anak buah di seberang. Anak buah waktu loba di tugangan kula aya meureun 20 mah. Tah duitna tah ngeunaheun. Eta ngeunaheun sanajan di premanan tapi nyara sopan kan ngeunaheun. Eta ngaranna preman boga etika. Ye, aku mah gitu. Tapi lamun langsung, rokok atuh. Keulanan. Kudu mere rokok kasih. Lain teu boga jeung lain teu barangan. Cara. Tuh, eta keur cara ka manusia, mata ka Allah ge Gusti, bere atuh abdi. Pan Gusti mau sogi, sia teh meta kos kitu apa cak Allah teh. Bali bere ku aya gitu ku ge. Cak ka manusia bae di premanan teh orang premanan ka Allah. Gusti pan abdi mah ieu jagoan. Masa teu dibere ku Gusti tolol meureun cak pangeran. Meremanan aing jadi disiksa sia ku aing. Oh. Jadi kudu tabarruan. Kudu DP orang kagus ditambah wa khufiyatan. Ulah panjang-panjang jeung ulah gandeng-gandeng minta ka Gusti Allah mah. Ulah gandeng-gandeng Allahumma ya Allah, sorangan maksudna. Di masjid, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, urzuqni ya Allah zaujatan jamilah ya Allah. Teh kudu gandeng-gandeng. Cek Allah, aduh, sama minta pemajikan lu gandeng amat sih. Teh kudu. Ya Allah, urzuqni zaujatan jamilah wa kabiratal farji ya Allah. Tah, eta teh ulah kos kitu. Barang dibere mah ku Allah deui, gede bobogaanan. Jangan doapan bener teh. Wah yang gede barang dibukakeun bu beak teh moal sih. Emangna apem. Siapa macam-macam bae. Tah, dibere urang konsep ku Gusti Allah. Udao, enta ku maneh. Rabbakum pangeran maneh aing ka Gusti Allah. Sebab sia nangieun aing, langit nangieun aing, bumi nangieun, gunung nangieun aing, laut nangieun aing. Wa bae hutan nangieun aing. Penta ka aing janu aing. Sia lagi kapan aing? Ngan sia ku aing dibere pemikiran, aju loba kabutuh, penta ka aing. Ngan cara mentana ulah jadi preman, tadarru'u wa khufyah. DPDP ai menta mah wa khufyatan jeung nyamar suarana. Urang ge sasamaran ka Gusti Allah nu mantak. Loba zaman Kangjeng Nabi Sulaiman kiai-kiai ngadoa lantaran eueuh cai teu diijabah. Belah ditu ulama ngadoa teu diijabah. Berikut Kangjeng Nabi Sulaiman teu diijabah. Aya naon Gusti? Nu sejen mah lantaran tararite ngadoana nu sejen gitu kene. Ai kaula lantaran berikut maneh nu milu aya jelema nu tarang zakat. Mamala tapi balik bae balik maneh. Ke hamba aing aya anu keur ngadoa. Balik ka Kangjeng Nabi Sulaiman. Balik. Balik Kangjeng Nabi Sulaiman kadenge ku Kangjeng Nabi Sulaiman. Ya hamba apanya nama ngadenge hewan-hewan keur kieu bae ngalengis bang dia sirem. Jo sirem ye keur ngadoa. Insyaallah cek Kangjeng Nabi Sulaiman sirem. Karena kula ngadoa ka Gusti ya supaya turun hujan. Coba ngadoa kakarak ngangkat leungeun doang. Kakarak Allahu ru'uh geus ngumpul kabeh. Sekarang ini sudah parah pati sirem. Pari sirem.
sakarat ya Allah ngadoa deui ge lalaunan di jero hate cek anjeunna sebenarnya umbat itu ngadana isin ka Gusti mah teu kudu umbat-umbat nyaho cak sireum di jero hatena abdi onaman Gusti teu butuh cai abdi onaman Gusti makhluk nu hina abdi onaman Gusti lah sapira abdi tapi Gusti ngadamel hamba-hamba Gusti nu marulia nu ngabutuhkeun cai abdi mah ngadoa ge sanes kanggo abdi kanggo hamba Gusti nu rek wudu nu rek mandi nu rek ibadah ka Gusti nyangakeun sadaya-daya ka Gusti kabutuhanana di jero hate bruk teu hujan Kanjeng Sulaiman gede ele aing ku sia sireun Masya Allah tuh eta kudu di jero hate gadoana entah Allahumma kikieuan komo urang ngadoa dinu sugih abeh meureun urang pajar abuya panjang ngadoana ge jamual leungit ka kiaian sanajan pendek ngadoana ieu mah masyarakat geus kieu ngadoa pajar rek pendek panjang teuing kahandap leungit sampai pegel kahandap kadengena bangun deuk ngeusan naik deui ka luhur masyarakat amin amin bangun deuk ngeusan budak panjang keneh bae nya nyileuk ka babaturanna kiceup sini kiceupan turun deui ka handap teu datang ka kieu benges amin ge ditatarina amin datang amin datang ka usaha edan ngobrol panjang teuing nya itu ngobrol atuh lain ngaminan panjang teuing ka dituna teh kiai ku bloon teuing teh si kiai dititana ge tadarru'a wa khufyah komo jeung masyarakat loba mah atuh kabutuhna bae naon ieu teh keur ngariung butuhna teh butuh naon dia butuh pangampura atuh geus ulah loba-loba disesuaikeun jeung kabutuh Kangjeng Nabi ge pusatna tilok hayuh bae ngadoa asa buala rupa janteu ieu butuh naon butuh cai Allahumma isqinal ghaitsa ya Allah ya mughits ieu butuh naon ieu teh butuh teh kitu supaya maju usaha didoakeun ku Kangjeng Nabi supaya sugih ya ghaniu agnihu ya Allah jadi sakadar kebutuhan ngadoa poe ieu mah diborong kabeh hizib dibaca hizib dasor sakumaha deuk perang hizib ripai dibaca deh bau budak sakumaha jagoan lamun aya kiai nu kos kitu rantai prakusia di rantai beneran kunaon di rantai caku ki uji aja nanya datang we ka aing salah naon kula kiai kunaon di rantai ku masyarakat doa panjang teuing sialah ulah panjang-panjang aduh ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah Abu Musa al-Asy'ari anu makamna teh di Yordan ketika urang datang ka wadi nu cai mancer pernah ditincak ku Kangjeng Nabi Musa lewat urang dekati ka ditu belah kiri aya gunung naik kaluhur etalah makomna Masya Allah jadi sahabat ka mancanagara nu ka Suriah nu ka Iran nu ka Irak nu ka Mesir nu ka Yordan ternyata di Yordania ribuan sahabat di antara ya Abu Musa al-Asy'ari kula nanya itu jalan kemana iya ceknya jalan ke Bakom Musa al-Asy'ari luhur ka gunung bisa mobil etik teu bisa mobil bus ya Allah eta di tempat Kangjeng Nabi Musa mawa pamajikanana kemudian dahaga diketik cai datang ka ayeuna herang bae jeung teu nyaho ti manana haju kitu amis caina kemudian tebeak-beak datang ke ayeuna urang mandi di terus berangkat tuh ke arah tih ka ditu anu zaman Kangjeng Nabi Musa dina Al-Qur'an aya
ke laut merah gak itu. Nah memeh datang kiri aya makam naik keluhur. Iyalah Abu Musa al-Asy'ari. Nu pernah kumaha ketika perang jeung Kangjeng Nabi beserta para sahabat begitu perang naik kuda nyerang. Ternyata begitu nyerang aya wadi jurang jero. Kumaha Abu Musa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maksudnya stop. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kangjeng Nabi ditepak, ya Abu Musa. Irba'u anfusakum. Irfaku. Sing dede sing nyaah ka awak maneh. Antum la tad'una rabbakum as-samma wa la ghaiban. Marane henteu ngagero ka pangeran maneh nu torek anu gaib henteu wa huwa ma'akum pangeran bareng jeung anjeun bari manehanana samian basira ngadengekeun jeung neuleukeun ka urang hadiran tur hadir ulah sok dari riweuh maneh Abah Musa gandeng amat tenang bae sih ngadoa ka Gusti Allah mah lalaunan mun sorangan teu kudu dikedalkeun cukup di hate mun duaan asal kadenge ku dua mun tiluan asal kadenge ku tiluan mun sapuluhan asal kadenge ku sapuluhan lemalah lamun geus para maklum mah doana nu dibaca teu kudu kadenge ku sapuluhan ku 20-an ge da geus maklum kecuali lamun teu maklum cara Kangjeng Nabi nu mantak sahabat ngariwayatkeun Kangjeng asar doa ieu Kangjeng zuhur doa ieu Kangjeng magrib pernah ngadoa ieu Kangjeng teh di anu pernah ngadoa ieu berarti Kangjeng Nabi kadenge ku sahabat ngadoana nu mantap diriwayatkan ku ieu Kangjeng pernah ngadoa ieu tah ieu dirinya Kangjeng berarti kadenge mantap ditalar katalar ku sahabat. Nah ieu mah urang unggal ngariung jeung kiai eta teh kadenge naon sih eta Fatihah oh Fatihah Allahumma sholli wa sallim amin 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 nyungkun itu mah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah geus doa terenggeus cek geuna tah eta teh kan teu puguh nu di ngadoana nya naon kumaha lamun nya di jero hatena ge mudah-mudahan nu dijijirabi ku galedek kurang amin ayo coba ada kurang amin we galedek sing jeleger tah bae kudu gadege ukuran eta bae ieu mah ngariung liman sampai kertoa di luhur Allahumma salamatan alaina Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah bos aku mana ka Makkah ya dek umrah meureun wa na'udzubika min sakhatika wan nar ieu ngadoa bo salah tante teh jelema keur naon sih teh di masjid orang ngariung ul masa ka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika bener mah bener teh doa tapi lain pakna kalau seorang ngadoa anu biasa Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman bener mah bener kan dan itu kan paranti subuh berarti tadi nyana meureun subuh tah teu macak wari kobo ye saparantina atau kos takbir bae bagus tapi dibaca wari teu bagus Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd atuh kan bagus mantak naon dibaca terus-terusan Kangjeng Nabi jatuh instruksikeun tah mah paranti lebaran teh Allahu akbar hudang ahli kubur euy lebaran euy bare teh ahli kubur coba kuaring urang dibaca eta Allahu akbar bareng Allahu akbar yo ahli kubur lebaran euy barang jante woi nipu ya kurang ririwaan penipu ya ayo paranti dah doa ge paranti umroh paranti haji paranti sa'i jadi diterop-teropkeun teh naon sih dibaca ku urang ngurkuari ge eta mah masalah tah doa nu eta mah paranti sa'i mah toap masalah ngan aya saparanti coba lamun doa pelet doa pelet dibaca bari ngariung Allahumma layyan qalba sarwiti binta sarboah kama layyantal hadida li Daud alaihissalam
cek nu boga imah kiamat sih ngadoa selain deui. Asal ada lain deui padahal kan bagus. Maknana mah bagus Gusti muga ngaleuleskeun ka hate Sarwiti binti Sarboah sakumaha ngaleuleskeun beusi ka Kangjeng Nabi Dayu Kangjeng Daud alaihi salam. Wa kamalayanta Daud sakumaha Gusti ngaleuleskeun beusi ka Kangjeng Nabi Daud lain ya Allah qalba Sarwiti ilayya ngaleuleskeun Gusti hate Sarwiti ka abdi wa habibni Allah habibni Allah habibni Allah cek nu boga iman lain deui asana ieu. Ieu doa tilok dipake ku kiai nu sejen asana ieu. Teu nerop ta doa tak jadi kumaha ge. Jadi tetep bae kudu make doa nu biasa ulah panjang-panjang ieu mah doa perang dibaca. Kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf bari kikituan. Doa perang atuh. Teu beres da berai kos kiai mun aya kiai kos kitu kurang mending gantung bae lah. Teu nerop da kiai teh. Aduh. Misalna urang nyalateun, aju doana aya praktek doa jang urang. Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya muhidu. Agnini ya Allah, agnini ya ieu keur maot. Imait dihareup, agnini ya Allah, agnini bihalalikan haramika. Abi mata masyatika ya Allah, agnini ya cak mait teh kieu amat sih. Kadenge lain jang aing mah. Jangnya mah awas ya ku aing. Penting ku aing didatangan sia. Atuh parati lain parati aing sama cek mait. Dia kuduna mah pan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa abdil hudaran khairan min dari wa zawjan khairan min zawji wa betul kan ngeunaheun waqtu ababas samaili ruhi wa jafil adu anjami walakin hulamna wala hujata yaumil qiyamah Allahumma in kana musdan lain-lain sebagainya eta doa jang aing bener ieu mah lain Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya mu'idu agnini bihalalika an haramika bi matbu ceknya mah pajumah beureung agnini ya teu beres ye nya minta sugih ye kajen kumaha ge teu beres kan tah ulah kos kitu mait ge boga rarasaan nya teu pas doa di samping kudu pas naon nu dibutuhkeun ku urang hiji penta ka pangeran menta naon hatal milah cek Kangjeng Nabi penta ka aing sehingga maneh teu boga uyah penta ka aing aju kedatangna ku mamanya uyah sosorodotan moal engke melalui tama urusan aing cek Allah maneh minta urusan akhirat minta urusan dunia urusan inu mendahareun pake danan gitu ngaranna imah kendaraan kai hatal milah sehingga uyah minta ka aing ngan datangna lain berarti orang minta uyah nu datang sorodot wah datang teh uyah teh waduh beres pun dihandap pun di luhur blek katimpa uyah paeh sia kajen ngokongan kitu keneh urang minta duit ka Gusti Allah jang kebutuhan urang moal datang duit nah atuh datang duit teh mah nyegik teh ngaranna ngabedul teh mah budak moal ke aya hamba-hamba Allah lamun urang di lembur mah nu sugih nu boga ke ku Allah ditoel dot berangkat maneh ka ditu bere cak Allah teu kudu bahasa kos kitu nyana loyog sorangan ih jaheuh ye aing butuh 500.000 ja aya ti anu cukup ya 500.000 iyalah kakawasan Allah mun urang dileuweung eueuh ieu zaman nu sama eueuh engke aya binata jin dirupakeun manusia mawa ka urang atawa hewan loba jasa hewan nu istiqomah ora emang maokeun roti kitu keneh monyet kitu keneh naon dan lain sebagainya maha kawasa Allah ai endek dibere mah ku Allah babari bae tinggal mentana doang make syarat tadarru'u wa khufiyah hiji DPDP ka Gusti Allah ngarasa lemah jeung ngarasa hina kahinaan urang dina ngusulkeun kabutuh ka Gusti Allah teh coba dinolkeun seakan-akan eueuh kamulyaan eueuh kahebatan di diri urang mun dibanding-bandingkeun diri urang jeung tai kotok ge masih mulyaan tai kotok Gusti
teh kotok mah bisa dijual pakai surubuk mun cara dijual teh mah dibikin ka batur teh kebot teh kotok aya mangpaat abdi mah nanaonan Gusti tapi Gusti abdi teh boga kabutuh hiji eta nomor kadua na praktekeun coba rupiah teh ieu lalaunan bae mun urang ngadoa sorangan mah teh kudu make suara-suara hate bae ka Gusti Allah jang soranganeun mah kos kitu rupiah duaan yai geus maklum mah pamentana akur geus teu kudu gandeng-gandeng sapuluhan yai akur pamentana mah geus tinggal ngaminan baja eta nu dibacana geus teu kudu gandeng-gandeng kecuali teu nyaho jamaah naon nu dibacana karak baca tuh khufiyah ya inna rabbahu ketika Kangjeng Nabi Zakaria ngadoa ka Gusti Allah khufiyah para aulia Allah mah tilok gandeng-gandeng aduh sorangan teh kurucut cai mata insyaallah ngarasa loba dosa Gusti andai kata meureunan ku Gusti dibere ieu mah ka dedeh Gusti we teh layak sabenerna mah kudu dibere mah atuh deuk pelebah mana dipake ka dedeh ku Gusti ja abdi mah atuh hamba Gusti ge encan jadi hamba nu sejati tapi Gusti jauh deh pamuntayang iwal tika Gusti abdi mah Kangjeng Rasul mah manusia anu sejati para aulia Allah mah manusia anu mahfuz sejati keneh Gusti di makomna para ulama mah sejati aya abdi mah kapan ustad lain kiai lain sakieu ayana tapi kabutuh abdi loba Gusti abdi teh moal menta kasasa iwal tika Gusti kurucut cai mata urang mah pancan orang cai mataan can orang encan orang aya gede lebaran can kabeli sepatu ceri bloon aki-aki deh ieu mun kitu budak ngora can kabeli sepatu can kabeli lepis ceri kerada deres ieu aki-aki cak pemajikan apa kenapa nangis belum kebeli sepatu emang mau kemana mau ke Ragunan cakna emang ada apa ada teman saya monyet di sono Nuntah Kangjeng Nabi ngadoa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa ainin la tadma'u abdi ngalindung ka Gusti tina mata nu teu daek ngurucut cai mata tuh Kangjeng Nabi mah ceurik ngaleungis dituruikeun ku para sahabat mun ngadoa ceurik nangis kitu kede para wali-wali Allah mantak itu Ibrahim bin Adham pandi dia ngagempeng kadikun nu teu nyahoeun mah eta sinaon padahal urut raja horengan urut cai mata ku unggal peuting ka dia eta pakat Siti Robatul Adawiyah ka dia eta pakat ya Allah ya Rabbi batur mah ibadah datang ka kos kitu nying cerika dosa jeung deui nya nama lamun ngadoa teh Gusti abdi teh butuh bisa misalna ye yang ngiriman anak-anak abdi keur mazantren abdi butuh bae 500.000 mah tah Gusti mun dagang atuh majukeun supaya ieu dagang buka untung kauntunganna jang anak mun tani kitu keneh kauntunganna jang anak mun bisnis kitu keneh ieu teh jang anak kepentingan Gusti ieu teh tah jang anak keur ngaji jang ngaluhurkeun agama Gusti dibere 500 prak leuwih 1 juta usul deui ka Gusti Gusti nu si mah abdi butuhna 500 loba teuing nu 500 na ieu dikamanakeun Gusti bebeja deui ja butuhna 500 Pak urang mah lain Pan butuh 500 datang 5 juta tah ieu meuli motor sapeda sabaraha duitnya motor sapeda nu digoes teh emang maksudna kunaon abeh teu meuli bensin teu boga kan bisa digoes eueuh bari mah sepeda motor sepeda mun aya mah laku meureun aya deui ge capek urang tah kos kitu tah nah ieu ngadoa ka Allah nah urang ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah kubutuh-butuhna temen hidup Gusti lah nu penting mah aya napasan bae ajeun potongan mah gendut dan geus kumaha dibere nu gendut ku Allah po Gusti gendut teuing maksudnya ieu mantep gendut teuing abdi rugi Gusti kunaon emang mun naik beca teu mah hiduan jadi kudu 2 beca nya na sabeca abdi sabeca kan hambur ongkos Gusti
nurutik bae lah Gusti ayo bere deui tah eta ulah atuh cak Allah ngadoa deui kae kunyin leutik jasa dibere usul deui ka Allah Gusti leutik deui emang sia mah benerna cak Allah enta ka Allah tadarru'an wa khufyah teu kudu make suara-suara adab-adabanana nomor kahiji urang boga wudu nomor kedua urang teh okos salat tahiyat nu bagus macara Kangjeng Nabi Adam okos tahiyat awal cuman ulah didiukan jadi sebu kaluhur ieu tah naon gadampal mun teu bisa sila ileungeunna kaluhur langitkeun ka ditu set lamun urang keur boga kabutuh mah ieu ulah di rapetkeun leungeunna tapi dicarangkeun saeutik ulah carang teuing kieu teuing ulah capek ongkoh sedeng ka ieu mun boga kabutuh teh kieu kaluhur langit ka ditu urangna ngaharep ka Baitullah ieuna kaluhurkeun boga wudu waktuna poe Jumat nu mustajabu da'wat atau memeh maghrib atau antara khutbah atau tengah peuting waktu sahur karak penta nisbat diurang ai aulia Allah mah jeung sabaraha bae ngadoa teh sebabnya nama teu kakurung ku waktu sakumaha Gusti Allah teu kakurung ku waktu nyana nu geus deukeut ka Allah teu boga perasaan aya waktu ja eta mah waktu mah perputaran panon poe sedengkeun nyana geus deukeut ka Gusti Allah teu kakurung ku perputaran panon poe ayana beurang ayana peuting tamu perputaran panon poe sedengkeun nyana mah geus teu inget-inget ka dinya ka Allah jeung sabaraha bae ngadoana diijabah wali mah kos kitu nu mantep aulia Allah mah sanajan boga hadas diijabah bae sebab ruhani nama murni suci panu diurus teh ruhani sanajan awakna boga hadas gede tas jima jeung pamajikanana 3 kali malah majimana wali beuki amat namanya siapa sok aju kadinya heran aju kritik beuki atuh pasal tamu urusan bos kitu mah ieu keur carita dah aju aya jelema butuh doa ngadoa bae di jero hate sanajan dibaca Al-Qur'an di jero hate suci nya mantak urang mah urang ieu endek sare kudu boga wudu kemudian babacaan mun hayang ngimpi bagus sakitu babacaan ge ngimpina jeung jurig melulu wudu di wuduan babacaan di babacaan nuturkeun ulama sare igir ka dieu dibaca sholawat teu daek ngimpi jeung Kangjeng Nabi waliullah mah teu boga wudu malah tas hadas jeung pamajikanana kerek teu babacaan ngimpi ka panggih jeung Kangjeng Nabi boga hadas gede ngimpi masih ka panggih jeung Kangjeng Nabi. Emang mungkin rohna suci nu ngimpi bapan roh lain awak nama baget didinya di imahna ai rohna ngalayang ka panggih jeung Kangjeng Nabi ai urang mah geus diwuduan geus dibabacaan ka panggih jeung kuntilanak aduh tak ulah kaget waliullah mah boga hadas wajah awak teh hadas mah tuh hadas awak kieu roh nama teh tetep suci bae tak mungkin awak nama boga hadas leutik hadas gede rohna kapanggih jeung para wali-wali Allah istimewa para wali tak doana geus jam sabaraha bae oh urang mah ngadoa ieu cenah anu nyeri beuteung saha mang anu ke kula ngawala wudu khusyuk salatul Allah beres langsung tuh ya inung ke menang 2 poe tanya ke kumaha jadi beteng teh pae atuh nyana lagi tenang atuh geus pae mah geus beres tah kos kitu insyaallah tah mah kos aya jelema anu burut nanya ka naon garang ka kiai kula ieu kula burut oh babari burut mah kumaha ulasan make cai kalapa make minyak kelapa mengkelti kana kitu kan ulasan sapoe 2 poe ulasan bae kitu komo ke tengah poe mah ulas
Tuh guys, diulas ku jana. Menang saminggu bebeja ka kiai. Kiai nanya, kumaha burut teh? Diangsongkeun herang kiai. Atuh pasti jadi minyak kalapahan. Kamari mah teu pati herang, gua mah herang. Cak kiai atuh maksudna ge lain kena sagere kena herang geuning. Sial cak kiai. Ya Allah, ya Rabbi. Aya baik. Nah, coba. Nanti cai kiai na keur sare keur tungguan. Orenganan jeung pamajikan keluarnya boga hadas gede kan. Naon? Itu cenah mah ngaji nyeri beuteung. Oh, beuteung nyeri. Atuh bacaan aja je boga hadas gede ieu. Ya, geus teu make campe teu make naon Gusti mun teh cagerkeun. Nang dua petanyakeun, kumaha cager alhamdulillah tuh. Boga hadas gede. Nya ngadoana boga hadas gede bae cager. Anu pae mah tetep aya sakapeung waktu mah. Yo keur carita ulah kaget. Bangsa wali Allah teu boga wudu, kapanggih rohna jeung nabi ieu mah ngimpi. Boga hadas gede sekalipun mungkin bae. Sebab lawan jasad nu boga hadas mah rohna mah geus teu pernah sadetik pun poho ka Gusti Allah. Lancar kapanggih jeung Kangjeng Nabi, lancar kapanggih jeung wali. Ai urang mah diwuduan ku diwuduanna jak keur wuduna ge teu inget ka Allah. Keur ngalawuduna ge biasa doa mah dibaca disungut. Allahumma fajjadil masya Allah ma'arin raita pas kabeungeut na eta waktu karung di mana nya neundeuna asana nyoap ka jeung hukuman tah budak neundeuna teu beres lah mana Allahumma biasa dibaca oh aya asana karung di juru alhamdulillahirabbil alamin coba eta ngadoa inget ka karung cak Allah teh pan sia keur wudu pan wudu teh nang nita aing jadagang karungan dari titah pan ku aing kunaon ingatkan ulah di titah ku aing awas ya ku aing moal diijabah doana ka jeung bener bae tilok diijabah doana geus ngabudah kitu teu cenah mah teu diijabah buktina teu diijabah atuh nya menyalateun sholawat kaliwat bae batur mah dibagi nya henteu menta izin pan geus kolot akibat taon eta tadi teh wuduna gitu inget ka Allah tuh komo salat ai wali mah keur boga hadas ge batin hamapan ka Allah bae teu pernah sadetik pun samenit poho ka Gusti Allah beda tuh nementek Allah mere konsep udang rabbakum tadarruan wa khufiyah ngadoa marane kabeh ka Gusti Allah cuman syaratna kudu DPDP ngarasa lemah ngarasa handap ngarasa hina diri orang nu endek menta mah memang kudu kitu ka Gusti Allah lamun urang geus ngarasa remah Gusti abdi teh dadamelan Gusti tapi loba kabutuh Gusti abdi teh urusana pamajikan teh jeung urusan anak nyangakeun sadaya-daya ka Gusti ude pamuntayangan iwarti ka Gusti Allah abdi ge loba anu ngajak maka gunung Kawi teh ka gunung Cermai dan lain sebagainya tapi abdi manukos kitu mah teu hayang abdi mah hayang ka Gusti bae nyangakeun sadaya-daya mangga kabutuh abdi bade diusulkeun ka Gusti taberru hate teh jeung lalaunan suarana di jero hate bae geus nang kege ku Gusti Allah mun ngawarung-warungna dibere laku lamun tani-tanina dibere bagus teman tak aya aneh batur mah tani teh itu kuberit ieu mah henteu ngadoa ka Allah nyahoeun ka kabutuhanana tuh dibere beda warung rentul tapi kok ieu mah bisa laku lantaran ngadoa ka Gusti Allah boga kabutuh jang kepentingan urusanana menuju Gusti Allah laku bisnis gitu keneh urang mah lantaran takabur hasil bisnis boga duit ya 20 juta seserian can dibalajakeun leungit geus leungit lain ka Allah sial goblok saha meureun nu nyokot duit 20 juta beak memang tadi di mana anapun motor mah aya motor deui sarua ye eta tawabur duit di bawah motor bae eta kos kitu geus masya Allah
Ari waliullah malainnya nama ketika mawa onta nak langsung ditendenan bebekalan di luhur nek menuju Mekah naik onta bari mawa bekal ketika di masjid eureun salat ke berangkat deui ke salat deui di berangkat deui salat deui satu ketika ontana di talian di hareupeun masjid kemudian manehanana ka masjid meme asup ka masjid disanggakeun ka Gusti Allah Gusti abdi nu Gusti onta ge nu Gusti pupuatanna ge eta teh nu Gusti ngan digunakeun ku abdi pake kepentingan abdi teh jang ibadah ka Gusti nu abdian ku abdi di talian ieu ge talancuhna nu Gusti talina ge Gusti abdi mendek serahan ka Gusti nyangakeun sadaya-daya langsung ka masjid salat nya di masjid Allahu Akbar geus beres salat terus salat sunah terus wirid pas keluar eueuh ontana aya nu maling culak-cileuk nya ge kaler kakidul kawetan ngadoa deui ka Gusti Gusti bari deku abdi nu Gusti onta nu Gusti pupuatanna ge nu Gusti ngan abdi butuh teh pupuatanna ketika abdi tiris aya selimut ketika abdi lapar aya dahareun ketika abdi dahaga aya cai tapi eta dibawa ku nu maling atuh Gusti bari seurinyana eta mah nu dipaling ge nu Gusti atuh sabada Gusti tawa los anu Gusti pamalingan anu Gusti atuh kumaha Gusti bae tah mah cenah teh abdi mah lempang ka Mekah cenah hebat kan wali tanya Pak deka mana Mekah ka Mekah teu mau kendaraan mawa mana kendaraan mamawa nu Gusti Allah tadi kula salat di talian di hareupeun masjid aju aya nu maling nage ngagerakeun Gusti onta nage onta Gusti tanyakeun coba ka Gusti Allah ka ditu bu edan murutan cak nu nanya edan atuh emang wali mah kosna edan jing edan kain sia nu edan itu onta nu Allah ukuatan nu Allah atuh lagi bebeja ka Allah be Gusti hamba Gusti maling nu Gusti diserahkeun ka Gusti sabodo Gusti berangkatnya datang ke Mekah begitu datang ke Mekah turun onta na ti luhur Jabal Qubais plek 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 bari aya jelema leungeunna dikangkalungkeun ka di leungeun ka tuhu jeung leungeun kencana geus aya di bari nyana menta hampura minta hampura kunaon kula nu maling onta maneh aya leungeun bisa aya di dinya begitu kula naik onta maneh ternyata aya jelema ngahadang ka kaula begitu ngahadang langsung cekel leungeun kula kunyana dipapas pakai pedang papas pakai pedang hiji di set kemudian ditalikeun dikongkorongkeun ka dieu cak nyana bikeun deui sia ieu onta lantaran ieu nyana nyerahkeun ka aing sepenuhna ka Gusti sepenuhna geus kulantaran nyerahkeun ka Gusti sepenuhna aing ieu adalah malaikat utusan ti Gusti kembalikeun sia kahayang mah ulah dipotong cak nyana ieu malaikat atuh tidak ku Allah sebab ku manusia mah moal aya kasihan nu beranian mendak dipotong ku aing sia geus dibalikeun deui bari dipotong cak wali teh Gusti abdi mah atuh ku dibalikeunana ge geus alhamdulillah kok maka dipotong sagala rupa leungeunna ku malaikat Gusti lah sabodo tah mah hamba-hamba Gusti nu motongna ge hamba Gusti atuh geus bae tah mandek teh kumahakeun ge kumaha Gusti abdi mah asal onta bae balik deui ka abdi barang di deuleu bum muatan gaya keneh nuhun Gusti beres toapna wali teh nu mantap coba loba jelema geng oh hebat jasa geus teu bisaeun manusia mah dek ngarusak nyana dek ngalawan nyana serahkeun ka Gusti Allah engke ge aya nu ngutus imam manusia wa imam jin wa imam setan wa imam malaikat nu penting dibales ku Gusti Allah serahkeun ka Gusti Allah nu mandak jeung wali masing hade pernah terjadi di dieu aya anu maling motor keur tahun mana nu hiji dibalikeun nu hiji makan teu dibalikeun deui antepkeun bae ulah rada ngadoa saeutik kunaon nya teu kebel ngaku ka imah
hiji nomor kedua orang gelam leungit duit eta mah terus ukur diserahkeun ka Gusti jatuh duit nu Gusti eta jelema nu Gusti pamalingane Gusti nyanggakeun sadaya-daya ngan eta pihak Pak Haji boga kabutuhna anu mangga eta mangan 2 poe duitna dibikeun ka kula lain ka Ki Haji dibikeun ka kula tolol teh coba itu pamalingan bloon atuh kunaon duitna dibikeun ka kula atuh kula nu untung kan nu leungit ka Ki Haji pamalingan mikeun ka kula nang Allah kan berarti isukna Ki Haji bebeja kula duh Kiai cenah kula leungit duit gede mah gading 20 juta harita gitu oh ieu tah lain jeuh bek Kiai nu maling ye bisa oge sih jeung kula teh atuh jah Kiai ge maling wae maling bae tapi jangan terpercayain digitukeun mah Kiai ku lalakonna bisakeun ku kula gitu-gitu sata nu maling ulah hayang nyaho pokoknya malah mun dibere nyaho Mang Haji nyaho ka jelemana jeung moal urang jauh henteu cenah asal nyaho bede bohong eta teh cek moal teh rahasia geus teh kudu ke jelemana geus tobat tuh mentak di dieu ge da aya di dieu ieu pamalingan ku ari di Cilongok aya di Cilongok ke pamalingan bahkan aya geus maling motor maling sepeda kur ieu mah rame pan maling sepeda teh ngadoman ku kula nu maling sepeda beunang serahkeun ka polsek orang Lampung jelemana aja polsek na bebeja Kiai bagaimana keluarin lagi lah je capek-capek cakap polsek teh kok dikeluarin lagi biar nyolong lagi kenapa sih Pak Kiai biar ke polsek ada kerjaan seri ya dah aduh capek-capek tau gitu mah jangan ditangkap nggak begitu tangkap aja siapa tahu jadi tobat bener tuh tukang maling sepeda aja tobat Kakula ya Allah ya Kiai kula ampura saya maafin sekarang mah saya mau kerja aja iya tuh kerja aja karena eta berkat dikeluarkeun ku polsek keluar udah keluarin aja polsek kebingungan itu terus ada tobat ka kaula udah berapa banyak sepeda yang dicolong ada kali 70 mah bagi boy mul amat sih udah dijuali sama saya tuh karena saya Gusti geus be sabab jadi wali nak garong anu ngagarong Sadul Qadir mun teu ngagarong mal jadi wali berarti nyana jadi walina ku sebab jadi garong je atuh mamang ge beus hayang jadi wali ngagarong heula geus yang ngagarong ditakwa aing deui Pak aing mah jadi tetenggelan mah artina pinuh rahasia mentak ulah ngadoakeun jore mentak ulah betil pernah ngadoakeun jore jaka pamalingan ge ya Allah ya Rabbi meureun nyana maling teh butuh atau ku hawa nafsuna di jero maling teh sok digunakeun mararabo jeung meureunnan Gusti jana ge boga nurani Gusti eta teh urang Cilongok sawareh mah nyaho kula ge jelema-jelemana pamalingan wae di Cilongok nyaho jasa nu di kebon kalapa tukang maling tukang mabok nyaho insyaallah ti saha Kiai aya nu ngabeja nu gaib beneran kula mah Assalamualaikum tuh di kampung eta pemalingan si eta nu bener itu bener di Cilongok aya sabaraha di Cilongok aya 5 pemalingan nu bebeja ka kula jadi kanyahoan sanajan anak Kiai maling sia cakate padahal mah nyaho kula sok nanya ka kula Kiai ka mana Kiai sopan jasa malah mah leuwih sopan tinu sok tahajud mah biasa mana ya biasa bae tapi eta mah mendek mantak dibalik mendek maling iya tuh geus kos kitu bae ti Gusti Allah na aya nu ngabejaan deui kumaha atuh pasar Kemis anu pamalingan aya leuwih loba di pasar Kemis ngan asli pasar Kemis sama 2 lurang lembur lobana urang lembur Sumatera Lampung pamalingan Ambalaya yang kula sebenarnya mandek jadi naon kitu ngaranna intel tuh benang kabeh mantak engke mah kerja sama aja jeung Kapolsek ngan nyana mayar ka aing sabarata Kapolsek teh ieu teh kos kitu da ngan teu meunang pan lah mending didoakeun bae Gusti sapira motor hargana sabaraha dipaling ku nyana sagede kumaha hargana motor hajunyana di akhirat dibeulem ngan teu nyahoon bae meureun kana panasna seuneu kahalangan nyana kahijab ku hawa nafsuna ku kabutuhna
kukain karena baik Gusti Gusti memaha segala-gala Abdi tengah butuhkan ke motor eta tengah butuhkan ke mobil eta jeung jelema ge anu bogana atuh pasti babalik ka Gusti tapi itu lamun teu ngembalikeun Gusti teu ngembalikeun hatena abdi wau ka jelema eta di akhirat meureunnan nyana kokojayan di neraka Gusti iraha bae nyangakeun ka Gusti pangmalikeun hatena supaya bener jak kudu ngadoa teh kitu teh kieu teh ku galedeg gitu sia katabrak kareta sia kajen kokoma ge je kiai cenah katabrak kareta di mah kareta naon je tuh loba kareta mah di urang ge kareta mesin yang penting aya mesin mah geus babari bae aja pan diijabah ku Allah katabrak batur teu kitu hampura Gusti abdi jete butuh ka motor eta asal nu malingna beja abdi geus dibere nyaho ku Gusti nu mere nyaona ge nu malingna eta urang dinya teu jauh teh mati mah abdi ge tinggal atuh Gusti teh malah atuh nyangakeun sadaya-daya cenah ku Gusti teh mah endeup diteruskeun bae ditutup eta mah hatena atuh nyangakeun jeung Gusti meureun kasaksian ke di akhirat bakal kekerebekan di neraka nah nemantak Tuan Syekh Abdul Qadir baheula aju tunjak-tunjuk ke galak lantarannya nama kutub dibere beja Pak. Tangkap sia eta. Comot sia eta. Sia diuk di dieu sakedeung bae diuk di dieu diuk. Maksudna diuk sakedeung teh lain deuk nanaon, aing deuk melakeun agama ka hate sia. Lantaran hate sia teh bangkawara jasa deuk dipelakan agama ku aing tauhid ku aing diuk sia sakedeung. Jara diwali. Di zaman Tuhan saya mah asal ditita diuk sia teh hate sia teh ku aing dibukakeun geus dipelakan agama ieu sakedeung jadi wali. Asa ngadenge wali ke kadeungnya sakedeung. Ieu asal diuk wali sakedeung diuk wali. Urang mah di dieu geus diuk bae ge boro-boro jadi wali ngawuduk bae. Ya itu teh nyaho bae sanunya urang diangkat jadi wali. Je itu teh urusan Allah. Engko urang cinta ka wali kan jadi wali urangna. Atuh orang wali lain naon lain tapi diasupkan ke kelompok wali kan untung begitu di akhirat aing mah sebenarnya lain wali kan iya asupna ka derajat wali cak babaturan aing geus sarua sia bisa jadi wali itu emang saya tahajud kilo aing mah dua aing dua hanya ngaran teh rupa pan atuh sia teh asa aya di bendera wali nyawa aja teh ka harti malaikat salah tah naon ieu malaikat ka dieu aya naon iku lama pan tahajud tilok, duha tilok, tapi pan iya di grup wali. Dan maneh keur ieu cinta wali. Oh, namun cinta ka wali aju berkorban. Nah, diasupkeun ka kelompok wali. Saya keur ieu emang berkorban sabarit 10.000. Di tukang cek malaikat wali mah wali ngan di tukang di tukang. Ye, jogeun geus taguk di hareup. Henteu ieu mah jangan lupa merena di hareup. Sia mah di tukang mah tadi tuh. Ku malaikat diseret yang embung di tukang panjana. Tungtungna makanya nyahoan we ku kabehan. Malaikat kunaon teh diseret 10.000 yang dihareup. Waktu beres ya, Bang. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Ngadaroa marane kabeh ka pangeran maneh tadarruan dengan penuh DPDP. Wa khufyatan jeung lalaunan suarana ulah tarik-tarik disesuaikeun jeung pamaksudanana ulah panjang-panjang deui ngadoana make adab-adaban ngadoana maka ieu soal doa teh aya kelas-kelas doana para nabi doana para mursalin doana para siddiqin doana para aulia doana para ulama doana para awam kos urang kieu geus urang mah ngadoa teh hiji kudu ngalawudu heula dua kudu boga adab tilu kudu menghadap ka kiblat opat kudu pohara jasa urang mah ngerahkeunana tadarruj jeung hupyana ari para nabi para aulia Allah mah geus teu kudu dibejaan nu mantaknya diangkat jadi wali geus bisa tadarruj jeung hupyah ieu mah jang urang usahakeun ku ari urang nurutan para wali-wali Allah mantak wali Allah matilok daek ngadoa isin ceknya ngadoa jandek naon ngadoa atuh ja Allah ge geus apaleun memeh kaula didamel ge ku Gusti Allah geus apaleun moal ngadoa bertentangan jeung nu di surat Baqarah
cek surat Baqarah ud'uni astajib lakum panitah mentek di dieu ge aya bahasane amr ud'u fil amr al amru idza utliqa yan sariful lil wujub ila madalla dalil berarti di dieu teu meureunan ngadoa teh wajib disyaratkan maka tadarru wa khufiyah tapi kapan ngadoa mah wajib dibahas panjang minimal sunnah lamun teu kasuk wajib sunnah mah aya sebab aya perintah kan disesuaikeun jeung pamenta urang nu mantak diteruikeun ku Gusti Allah innahu la yuhibbul mu'tadin wallahu alam bimuradisanya na Gusti Allah teh henteu mika demen mika resep ka jelema anu ngadoana ngaleuleui liwati batas dina ngadoana bitasaduki loba omong tanpa hadir hate ngadoa ngajek-jerek bae beuh pajar pendek koreng panjang tapi hate hadir hate moal dipake ka resep ku Allah jadi di dieu bahasana bahasa la yuhibbu aya mahabbah bagian mahabbah ka Gusti Allah ieu urusanana jeung ganjaran jeung siksa ketika Allah resepeun diganjar doa Allah resepeun dibere diganjar ketika Allah tersebut disiksa ngadoa engkau disiksa engkau jadi mangala ieu sing ade matak Allah tersebut kanu ngaliwat atas kumaha hiji loba teuing ngadoana nu teu butuh ge dibaca bae ku nyana bari teu hadir hate Allah tersebut nomor kedua panjang ya nomor kedua tarik teuing sorana panjang jeung gandeng kecuali lobaan pugungan sorangan pugungan 10-an pugungan 20-an woi ngadoana amprekan suara ka mana mendi Allah tersebut anak tersebut tadi pakai karesep ku Gusti Allah berarti lain diganjar disiksa nomor kahiji nomor kedua innahu la yuhibbul mu'tadin Gusti Allah teh teresepeun deui ka jelema anu ngadoana leuwih teuing teu diukur ku dirina menta bae ka Gusti Allah maha kawasa jeung maha sagala-gala Gusti Allah tapi ukur pamentana aya jelema tukang jengkol mah ulah hayang kapal udara pugunya dagang jengkol lagi mending muntrekan mah pugungan boronjongan doang aju manehanana deui ieu naon kalanganana ngitungna ge eta hitunganana itu kan tukang jengkol hiji mah hiji dua mah tilu opat mah lo sambilanna las 2 las 3 las 4 las 20 heuy 17 jeung 18 ka mana ulah loba ngomong dagang jengkol ieu kan make siasat kos ieu teu kieu mah teu sugi cek nya teh tah eta hiji mah hiji dua mah bisanina teh keur nu pertama mah tuh nya baru batunya ati lu jangan segitu ya hitung di imah meuli 180 20 aduh mata korupsi mah boro-boro pamarentah tukang jengkol ge amiseun korupsi mah ya Allah ya Rabbi tukang kenteng ge sarua bae hiji mah hiji dua mah las meuli urang 1000 ngan aya 900 bebeja urang we ieu kurang kurang mah 100 poho teu kapuateun ampura bae nya aduh sia mah geus lah sakian jauh kan ke Jatiwangi ceknya dikorupsi 100 geus tukang jengkol korupsi ngaleteran beas ini pertama mapan make adat teh make naon kana kitu teh kayu teh set lalaunan rata hiji dua yang geus kitu ieu nu jelema nama laung panuleuna set ieu namaina cingin set celong saya tik sial teh tukang beas bisa teh tukang beas masyaallah tek dihampura kitu teh tukang beas bisa ya Allah ya Rabb bisa ieu main ieu main Gusti Allah nah sing ade dagang jengkol mah sapira jengkol sabara duit jengkol teh eta modal jeung kauntunganana paling ge meureun 10 20 100 ribu lah gedekeun 500 ribu ngadoanya na ka Allah ya Rabbi Gusti abdi teh butuh kendaraan Gusti mah maha kawasa penta abdi ka Gusti abdi mah hayang boga Garuda Airways
cak Gusti teu kira-kira teh budak menta batulah yang Garuda main dibere geura kapal gagarudaan sia ku aing ya bener nu dagang nah kakapalan kade Garuda nah ngadoa ya iya ditiup ieu mah sing ada ulah kenceng teuing betus kakapalan palingnya eta kudu disesuaikeun orang-orang lembur kasep teu sabaraha sugih kitu keneh ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah yang boga pamajikan teh ongkos olah ramlan Gusti ya Allah atuh bener geus ya hayang atuh ulah kadu kos kitu geus ukuran tatangga sia bae sih anu bareng kajawan kihna jeung sia keur leutik teh urang teh jadek cekolot teh digawinkeun jeung sia eta di embung emang kunaon kula nyaho ka bawarang negeri emang atuh kihna ge bareng pan jeung kula nya leutik kula leutik atuh lain deui ku ari mah babulu tangga doa teh kudu diakurkeun disesuaikeun jeung diri atuh tukang jengkol ulah hayang kapal udara urang lembur kasep henteu sugih henteu pangalaman sakola gengan SD ke SMPG ajun ngana betaheun di kelas 1 teu kaluar kadua kelas 2 kelas 3 henteu guruna hokeun kelas 1 bae nya mah bayaran mah terus aing ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah hayang boga pamajikan teh ongkos si Broksil bintang film Amerika nu pernah dibeli ku Adnan Kasogi beuh budak teh mah lain lalagaan teh mah ngadoa atuh bener ge aing kawasa atuh sia teu kira-kira ditakol sia ku aing cek Allah sesuaikeun atuh lamun hayang kendaraan kan tukang jengkol mah deres bae mun kieu ya Allah ya Rabbi abdi butuh kendaraan ieu sapeda nu ieu reman Gusti kudu make sendal jepit bae iya eta ge lamun aya sepakboran mah teu bisa nu mentak sepakbor hareupna diocotan ge jang ngarem ya abdi hayang boga sepeda nu normal we Gusti kadananku hammer atau rally nu aya trik katu mah aya reman Gusti tah deres bae cakal guys tungguan sakedeung deui deres sama kos itu mah sepeda ka sepeda deres geus boga sepeda rada bagus aju dagangna maju ya Allah ya Rabbi jabatur ge baroga motor ngan abdi embung ridit Gusti hayang meuli langsung bae kadanan kumio sekupi mah atuh abdi mah ieu bae naon ngaranna nah motor-motor lah asal aya leumpang bae Gusti teh mah lah dek prima tah dek ieu teh naon ngaranna nu meubel teh eta kos kitu bila perlulah motor eta bae tah abdi mah RX nu baheula hayang gede-gede Gusti abdi mah nu RX baheula bae panjang tah eta nono karajokna bisa pake muatan boronjong berarti kan bebeneran tah menta kan ya sakaloha geus baik diberes ya moal kebal diberes sesuaikeun nyamal lain ya Allah ya Rabbi kadanan ku kapal udara atuh kijang-kijang Innova Gusti pugu imah ge doyong tadakur takos kitu tah ya Allah tersepen tangan doamu gede-gede innahu la yuhibbul mu'tadin leuwih tah budak ngadoa ye ya Allah ya Rabbi abdi mah minta batur hirup nu sesuai jeung abdi bae Gusti ja abdi na ge teu kasep geus atuh pamajikan lamun teu geulis atuh korban anak Gusti abdi teu kasep atuh pamajikan teu geulis nasib anak kumaha meureun aduh ieu mah bebeja bae ka Gusti hayang nama orang Jakarta Gusti orang Bandung artis teh tapi kan teu sesuai abdi hideung hayang kanu putih meureun cek Gusti teu sesuai nu hideung deui oh masalah abdi anu hideung ge lah pokona ngan anak kos areng pasti tah urang lamun pun teu pentas sesuaikeun ya Allah ya Rabbi lah abdi mah urang kampung sesuaikeun nu bisa diajak rumah tangga jeung abdi di kampung deui be abdi mah maksudna ge hayang ibadah ka Gusti teu luhur-luhur abdi mah eta mah ngaranna sesuai tapi lamun urang tukang jengkol hayang bapak urang tukang jengkol urangna sakola SMP ge teu tamat hayang kawin ka anak bupati
Atuh bisa mah bisa bae Gusti Allah. Nah itu sih kira-kira bisa henteu sih tanda tangan. Ku geus nyupiran gitu bisa mun kajadian aing misalna ye cek Gusti Allah mere anak bupati daekeun ka sia. Sia lalaki anak bupati awewe. We aya bogoh mah panti aing dibogokeun. Haju cak bupati teh tah bawa mobil. Sia bisa henteu. Didorong ku abdi. Pan joreng minantu bupati ngadorong mobil. Sesuaikan iya segala rupa kudu disesuaikan menta ka Gusti Allah urang jelema anu teu masantren kemudian bodoh haju urang teh hayang ngudag ibadah cara wali Allah pa bisa kajen kumaha ge sebab diciptakeun ku Gusti Allah pi rasulun rasul pi nabieun nabi pi walieun wali moal aya hiji wali anu bodoh. Masa wali Allah bodong ke batur nanya anaknya anak ongkoh wali ongkoh bodoh mana ya nggak diciptakan cara logam beda cara batu mah batu beda lain deui ieu mah batu teh sapir ieu mah batu teh kitu mutiara ieu mah batu teh kitu merah delima batu teh mah lain 1 miliar 2 miliar diciptakan ku Gusti Allah seperti eta lah sagede pentol korek api waduh merah delima hargana 50 miliar 100 miliar bandingkan yang nu di mingguan sok gua dek ieu 2000 hutang nah eta ieu batu itu batu beda kadar atuh kajen kumaha teh bisa dipaksakeun gitu ieu mah batu rubi begitu dideuleuh kurang bener aya seteran mahal hargana mungkin bae 100 miliar mungkin 100 juta rubina dah lah para meuli urang di dieu beureum akur beureum na kos kitu barade teh mang eta bogana sabaraha bogana mah 10.000 aya ongkos 5.000 jadi ya geus 5.000 puh gede merahna akur merah delima beureumna mah akur gede 5.000 weh pohara jasa dikieu-kieu akurkeun jeung merah delima akur beureumna tapi dijualna beda guys usia mulai dijualnya kunaon itu pake bae teh mah lain jualeun emang atuh teh jangan ngatak bisa tuh kadarna beda Allah nyiptakeun batu beda nyiptakeun logam ieu mah emas kadarna 24 karat ieu mah kadarna 22 karat ieu mah 18 karat ieu mah sakarat beda-beda ieu perak dan lain sebagainya geus urang nyadar diri aing di mana posisi aing ye ibadah mah biasa ibadah ngan tahu diri posisi aing di mana sebab naon ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadi moal bisa kajen kumaha ge keluhuran Kangjeng Nabi urang jeung Kangjeng Nabi Musa beda jauh padahal sarua ulil azmi tapi lamun dibandingkan ieu mah keur carita kadar kaistimewaanna beda kumaha hiji Kangjeng Nabi mah teu ngahayal-hayang kapanggih jeung Gusti Allah tapi ku Gusti Allah kapan dipuateun kana buruk cak Gusti Allah aing rindu ka Nabi aing Jibril bawakeun buruk bersihna lah aing hayang kapanggih padahal mah teu kudu kitu ieu mah keur carita kaistimewaan Kangjeng bawakeun buruk Kangjeng Nabi na teu nyaho-nyaho langsung dibelek desian ilmu hikmah dan lain sebagainya kemudian diborok berangkat terus datang ke Yerusalem naik ka luhur langit ka hiji kadua katilu panggil jeung Allah keur carita ieu mah keur carita dipanggil Kangjeng Nabi mah ku Gusti Allah tapi Kangjeng Nabi Musa Gusti abdi hayang ningali Gusti di mana mal bisa Musa siapa makhluk aing ngolik atuh kapan mokola paling hadis tapi tetap abdi hayang kapanggih jeung Gusti pan abdi teh pilihan Gusti moal bisa Musa moal kajen kumaha ge keukeuh Kangjeng Nabi Musa abdi rasul abdi tetap hayang kapanggih jeung Gusti kumaha Gusti bae manggihkeunana oh aya kos kitu mah puasa 80 poe geus puasa ka Gunung Sinai ka Tursina ka dieu sia berangkat Kangjeng Nabi Musa puasa heula riyadhah geus tiada berangkat ke Gunung Sinai watini waturi Sina nah Gunung Tursina langsung kadinya naik kapanggih jeung Gusti Allah carita kapanggih teu kuateun Kangjeng Nabi Musa pingsan
bedana naon Kangjeng Nabi mah teu hayang diangkat ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Musa mah hayang teu diangkat ka langit cukup di gunung bae jauh melung ti mana-mana toh emang kuat pas Kangjeng Nabi Musa bebeja Gusti iya hamba Gusti nu ngaran Muhammad mah kok teu hayang ge diangkat bae ai abdi nu hayang-hayang henteu loba ngomong Musa tuh urusan aing tuh urang nu hayang-hayang jadi wali jadi dukun ka dituna bejana sia teh hayang jadi wali heuh poe geus gideg ilallah moh komo lamun dinu ngariung ilallah kadeuleut cauna gol deh panjang dikirna sial tah mah kiai oh aman lamun cauna cau kepok mah atawa cau hansip cek santriwetan mah cau hansip cau apu mah cau hansip sia ngariung heuh menang cau naon hansip eta sok didoakeun ku santri teh ku baledeg gitu tah ka santri ngahinakeun jasa kali ngariung dibere cau hansip emang aing orokan apa nanti orok pantah mah di kieu tuh emang aing orok teh eta di wetan di dieu mah henteu di dieu mah teu beda maksud gitu-gitu kene ieu urang hayang jadi wali ka ditu jadi dukun sebab naon kadarna beda geus kudu kumaha tuh ulah sok sosoranganan tuturkeun bae engke ge nyahoeun datang ka mana mun sosoranganan bakal cilaka sebab naon kadarna diciptakeun ku Allah sakitu geus tuturkeun ahli Allah jajana mah bangonna kok tilok tahajud masa jadi wali ku aing kadeuleu tilok salat duha kok jadi wali nu tahajud bae kudu jadi salat duha teu jadi wali nyana mah bangonna jadahar bae ku aing kadeuleu dahar gembul pakaian bagus salat tahajud tilok urad wirid jeung nama batur ngawirid jeung nama kerek tapi maknya jadi wali teu percaya aing mah emang wali asli mah nu kos kitu mentang mun ente babarengan jeung nu kitu eta wali babaturan urang jeung babarengan jeung batur ka mana ieu ka wali sanga dahar nah ieu masalah ieu wali ka jadi kumaha diketrok bae kitu ku aing wali ye lain gitu kapan wali mah cukup dikanyahokeun ku Gusti Allah ieu wa khufyah naik setik wali pangkat ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah ngadoa marane kabeh ka pangeran maneh dengan penuh tadarru jeung khufyah ai jang pangkat anu bodoh mah khufyah teh cukup bae ku ulah aya suara di jero hate tapi kapanjang para aulia Allah manu mantak teu bersuara teh lantaran besi aya ria ngajauhan tina ria maka manehna mah khufyah lain ngadoa bae ibadah ge khufyah-khufyahan setungtung aya jelema nya na tilok ngalaksanakeun salat sebab nyaon geus teh salat ge keur salat ieu nya mah kadeuleuh aku batur mah api lain bae kana salat padahal teh nama nyangkung nangkeli ka Gusti Allah sebab aya nu bodoh mah keur salat ge teu inget ka Allah aya nama di luar salat ge kapan inget ka Allah nu mantak manehna nama khufyah terus bae nyamar-nyamarkeun batur tahajud cenah mah teu duha cenah mah teu batur wirid cenah mah teu mun bangsa kos kara itu mah dahar nginum ngopi ngarokok cenah mah terus bae katipu kabehan ge nuturkeun wali mah mun cara katipu mah katipu sebab naon lalai dina ibadah kunaon eta embung kanyahoan nyana boga pangkat indallah cukup ku Gusti Allah bae Gusti maha uninga iyalah ditutupan pangkat kawalian nyana kunaon ku kagorengan sebab ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin Allah teresepen pisan ka jelema nu leuleui ujung-ujungna kapan lamun teu dipake ka resep jadi siksa anas tahajud anas sayang kalem ku murid siksa nu aya anas wiridan anas sayang kalem ku masyarakat siksa nu aya anas duha anas sayang kalem ku makhluk siksa nu aya daripada siksa nyumputkeun diri ka Gusti Allah geus saegeuna mah jeung Gusti hese dituturkeunna jelema luhur teh hese dituturkeunna urang ulah-ulah nuturkeun batur nuturkeun para wali sanga nuturkeun Habib Lutfi geus hese urang gue hese nya mah ngobrol ngabak-blak bae ngarokok atuh terus bae ngopi teureun eureun apa nu kos kitu mah katuturkeun da ku urang katuturkeun lamun urang ngarokok bae kunaon sia ngarokok bae Habib Lutfi ngarokok wali dan sia ngopi bae Habib Lutfi teureun-eureun ngarokona teh ngopina terus bae
itu sih ngobrol Habib Lutfi ngobrol ukur usia jang diri sia maraka sih ujianan itu kita lain ukuran sebab jada mah eker ngalalakon embung katalian ku situasi jeung sajaban keluar tina segala patula patali patula patali hiji bae jeung Allah urang mapan katalian ku usaha katalian kapan ku jabatan katalian kapan ku jaringan organisasi katalian ku partai etalah nu mau ngabaged naik ka Gusti Allah patula patali jeung organisasi kepentingan anak kepentingan organisasi jaringan etalah anu nahan urang naik ka Gusti Allah jaringan-jaringan partai etalah nu nahan naik ka Gusti Allah jaringan-jaringan makhluk upah HP teu nyaho mah ngagejret lain naik ka Gusti Allah etalah nu paling hese patali jeung jabatan patali jeung makhluk patali jeung dunia eta nu mawa ngebaged naik ka Gusti Allah waliullah membungeun kos kitu teh seserian cenah mah aya bae teu bae masalah aing mah keur jeung Allah tuturkeun Gusti moal bisa wa ta khufiyah cenah mah cukup jeung Allah bae per detik per menit tadarru ka Gusti Allah khufiyah di jero hate kok bisa kitu urusan anak pan geus diurus rohna urang mah pancan diurus urang mah nu diurus ngisi-ngisang dahar ngisi-ngisang urang urusan eta pan ya dahar ya ke ngising di mananya urang urusan eta wali mah geus dirok pikiran ngising bebelepet los wah ai kos kitu mah beuki bahaya tuh urang mah pikiranna CS di mana wali mah dirok pikiran CS buat datang buat teu ka CS mantap pantanganana nu hese ilmu kawalian maloba pantanganana di antara pantanganana cadu kudu menta ka batu Allah menta nomor kedua pantang kudu sare meme tunduh pantang ngabagus-bagus tempat sare pantang dahar memeh lapar pantang ngabagus-bagus dahar pantangan eta hese pantang make pakaian bagus pantang teh hayangna ketika bak aya emang kos kitu aya anak teu maksudin ulah maksud naik mobil ulah maksud dahar ulah maksud pakaian ulah maksud hiji Allah teu dimaksud aya urang mah pan pungpla pengple di hareupeun kaca untuk kondangan ge teu bagus aya mah ye tenden deui pake deui sret cak setan teu bagus bae teman itu betul itu tuh cak netan nafsu pake deui eta mah rada matching tah matching teh bae eta mah sana boro-boro rangda parawan ge naksir ka sia mulai geus cak Gusti Allah makhluk aing konon kieu disenserikeun ku Gusti Allah jauh jeung Gusti Allah wali malain kitu ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah tadarru per detik hatena ka Gusti Allah geus terkondisi otomatis cenah mah wa khufyah sasamaran ka Gusti Allah naon bae selalu disamarkeun cukup teu kudu kajahoan ku batur boro-boro batur pamajikan anak teu kudu nyaho cukup Gusti bae nu uninga sebab Gusti itu bakal ngaganjar ka abdi batur mah ngan sakadar neuleuh ngaganjar moal naon moal tapi abdi mah pan bakal diganjar ku Gusti disiksana ku Gusti cukup abdi ibadah ka Gusti bae belah dituna rek disiksa rek diganjar kumaha Gusti tapi abdi mah ka Gusti bae eta geus luhur jasa acena abdi bakal di neraka-keun atuh emang nu Gusti berani abdi ka neraka acena di ka surga emang nu Gusti acena di ka hareupeun emang nu Gusti abdi mah teu neuleuh neraka teu neuleuh surga teu neuleuh arep neuleuh teh parentah Gusti abdi mah endek ibadah teh atas parentah Gusti tapi abdi moal kadeuleuh ku sasa cukup ku Gusti bae manteknya namang ke mu wayah salat teh wayah salat urang salat teh kada gitu we kalau teh geus dan zuhur teh salat asar teh sedah besi di lembur ayeuna teh salat iya asana ieu wali ieu kajen kukuman iya kajen kukuman tinggal di rantai bae wali ieu sorot mata tetep lain innahu la yuhibbul mu'tadin berkelanjutan wala tufsidu wallahu a'lam. Ieu hadis nyaritakeun
tentang taat. Taat eta nurut ka Allah jadi sabab datangna rahmat jeung afiat. Di mana hamba-hamba taat ka Gusti Allah, taat tersebut teh ngajadikeun sabab kana datangna deudeuh Allah. Nyaah Allah. Datangna rahmat jeung afiat. Sabalikna ketika hamba-hamba henteu narurut ka Allah, ieu wa innal ubada jeung sanyanyana hamba-hamba Allah idza asauli cak Allah di mana mararasiat ka kaula hawaltu qulubam mulukihim alaihi ku kaula bakal diliger bakal dipengkolkeun ditujukeun hate-hate raja timimiti camat bupati gubernur menteri datang ke presiden bakal nak bisuhti wan nakomat penuh kebenduan jeung penuh siksa. Masya Allah. Jadi hayang nyaho kejujuran jeung keadilan pemimpin tergantung pada masyarakatna. Ketika masyarakatna ibadah ka Gusti Allah dengan mantap, taat ka Gusti Allah, raja-raja nage bakal manut nuturkeun kehendak jeung kahayang masyarakat. Ketika masyarakatna ieu maksiat ka Gusti Allah, pemimpin-pemimpin hatena teh dibere keheul, dibere bendu, dibere hayang nyangkrem ka masyarakatna. Masya Allah karim. Nu mantak pasamuhum sual azab. Maka ngadatangkeunlah para raja-raja terhadap masyarakatnya soal azab. Karena siksaan anu keji, siksaan anu goreng. Ya Allah ya Rabb. Jadi ulah disalahkeun. Kuari urang keayaan seperti kieu teh. Ieu didedetkeun lantaran urangna kurang taat ka Gusti Allah. Ketika urang taat ka Gusti Allah, pemimpin bakal narurut. Ketika urang maksiat ka Gusti Allah, pemimpin bakal nakal. Terjadina perpajakan lantaran masyarakat teu nurut ka Gusti Allah. Terjadina amnesti lantaran masyarakat teu nurut ka Gusti Allah. Terjadina kitu tentang perpajakan kendaraan, nomor kendaraan seperti nu tadi dicaritakeun teh eta akibat dari masyarakat teh keneh. Jadi berjamaah kabeh. Kagorengan pemimpin anu ditibakeun ka masyarakat karena ulah masyarakat teh keneh. Henteu nurut. Coba di mana nurutna atuh masyarakat riba kabeh. Masyarakat ngeridit kabeh. Make duit bank kabeh kan teu nurut ka Gusti Allah. Nah, kita ulang ngabohong perdagangan ngabohong kabeh. Maka nagarana pemimpin-pemimpinna nibakeun kagorengan terhadap masyarakatna karena ulah masyarakat teh keneh. Urang terjadi seperti kiki di Indonesia masih alhamdulillah keneh. Nah, lamun urang nyaritakeun di Amerika, beuh. Eta teh geus rajana deui di atas rajana deui. Maksudna raja kitu kazaliman teh rajana deui. Urang lamun nyaritakeun di negara-negara kafir mah, eueuh ketentraman. Mana aya ketentraman teh aya? Di Indonesia mah sakieu masih kena alhamdulillahirabbil. Sebab loba keneh polisi nu tahajud. Loba keneh 100 anu bangkawarah saurang aya keneh nu tahajud. Ya teu deureus teh saurang ge tuh masyaallah. Urang sok manggihan urang. Eta mah ai bangsa polisi haju Jumat keliling. Ha, eta mah lalagaan tah mah. Pencitraan tah mah. Ulah ndeuleu nu kos kituna tengah malam nyana hudang ninggalkeun baju kepolisianana. Apakah nyana Kapolres? Apakah nyana Kapolda? Tapi tanyana mawa dirina doang ka Gusti Allah.
Ya Allah, di tengah peuting kieu abdi lain polisi tapi hamba Gusti. Berang abdi teh polisi teh balok di dieu tanya rangkul. Tapi peuting mah abdi hamba Gusti. Abdi teh sakadar tugas Gusti. Karena abdi teh untuk pengamanan negara dalam negeri. Kebenaran dikersakeun abdi jadi polisi, tapi peuting mah abdi hamba Gusti hampura. Tah aya keneh polisi nu kos kitu. Di mana? Tuh siapa sok kajungi ahina. Tapi lamun eueuh nu kos kitu cilaka, aya pasti. Aya kajan kukumaha ge. Kukula teu kudu disebutkeun ngaranna kula wa ujung polisi teh meureun puluhan. Puluhan aya polisi nu bagus. Sebab naon tatanya kan gak kula. Tatanya, sanggeus tatanya dipake. Emang kiai pernah datang bareng yang polisi? Henteu ngan tanda-tanda dipake aya. Daripada sia nanyakeun haju teh dipake. Mak pan ka dieu nya. Ya mah sareri ka dieu heran ai. Ih hayang ka dieu tah. TNI aya nu nanya, lain TNI kelas handap. Kelas luhur, punclot. Hanyalah. Terus datang lagi teu penting, kemudian cara-cara ibadah yang bagus bagaimana? Bere kukula teng haju kaciri dipake na lain deui. Nu dipake jeung itu kan kanyawan. Polisi aya nu nanya. Pedagang ge loba nu nanya. Anu dipake aya anu teu aya. Sia seri bae heran. Kahartieun meureun nya. Nah. Iyalah balikan deui. Ieu adalah ucapan junjunan alam. Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu layam tiku anil hawa il huwa illa wahyu yuwa. Hate-hate para pemimpin yakni raja-raja nyana bagus mun masyarakatna bagus, nyana jahat lamun masyarakatna jahat. Kejahatan anu ditibakeun ku presiden raja terhadap masyarakatna emang masyarakatna anu bangkawan. Kos kitulah Kangjeng Nabi nyarita nu mantap untuk menyelamatkan anak kieu. Fala tusgilu anfusakum biddu'a alal muluk. Ulah katungkul diri maneh ngadoakeun ka raja-raja moal beres. Urang ngadoakeun menteri-menteri, ngadoakeun gubernur, ngadoakeun raja, ngadoakeun presiden supaya hatina leuleus. Lanapa. Tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat. Sakali deui tidak. Ulah Kanjeng Nabi diceritakeun ulah didoakeun moal beres. Boro-boro urang ngadoakeun nyana sangkilang demo ge nya teu ngadengekeun. Itu ngomong ku doa doang. Ya Allah ya Rabbi, pamimpin abdi di negara abdi, mudah-mudahan nyana dibere luluh hatina. Omong koson. Tidak ada. Ulah deui. Ulah cak Kanjeng Nabi mah ye. Walakin syukuru anfusakum. Tetapi maraneh bae ku ari mah singkat tungkul bizikri wa tadarru ila. Manehna bae. Sebab naon? Kapan bagusna pemimpin tergantung bagusna masyarakat. Jahatna pemimpin tergantung jahatna terletak pada jahatna masyarakat. Atuh ulah didoakeun ketika pemimpinna jahat, urangna bae ku ari mah berlaku nu hebat. Zikir tadarru ka Gusti Allah dengan sendirilah ketika urang geus taat nyana ge kabawa bagus. Sangat prinsipil. Sangat prinsipil. Sangat. Geus aing mah moal ngaladenan nu teu paham. Lumatak cak Kangjeng Nabi akfikum mulukakum. Bakal nyegah kaula ka aranjeun kabeh cak Kangjeng cak Gusti Allah ieu tah diskusi. Mulukakum ka raja-rajaan. Jadi ketika raja merasa tidak adil, urangna berlaku jujur ka Gusti Allah, nyana bakal luluh. Bakal luluh. Kuari mah kieu bae Polisi galak soteh kanu salah.
Ketika aya jelema jahat polisi geus siap pepes tong lagi. Dia. Tapi polisi datang ka imah kiai. Masya Allah. Bagaimana lagi? Atuh lain samarangan kiai. Atuh si eta mah henteu. Ya, itu polisi ge nyaun. Penjahat sarua. Dengan beda jalan doang. Atuh kos gitu. Masya Allah. Lamun terletak pada masyarakat jahat yang jujurna pemimpin, atuh kuari mah urang bae nu bagus. Perbaiki geura diri urang sesuai jeung perintah Allah nu disampaikan ku Kangjeng Nabi. Engke ge bakal nerop. Masya Allah karim. Nah, urangna kuari perbaiki hiji, kuari urang ulah ngabohong. Nomor kedua, urang taat ka Gusti Allah, perdagangan ulah make riba-ribaan. Katilu, urang taat ka Gusti Allah dengan cara memperlihatkan taat urang di hareupeun para pemimpin urang. Timbul dedikasi nu rapih. Nyana ge isina. Kok masa sih orang jahat orang bagus aing endek naon kitu memperlakukan jahat. Isinnya lagi atuh. Ja pemerintah ge boga nurani. Kuari kadeuleun teh boga nurani lantaran masyarakat teh boga nurani. Lamun masyarakatna boga nurani atunya lagi sarua pemimpin. Sakumaha bapa urang ka anak disidrek jagar lantaran anakna nakal. Disidrek deui goblok sia. Ulah sok nurutan kolot teh salat ge kajeun, siap salat. Siap. Cak anak bener tah henteu tah sih. Talian anak lantaran nakal. Bila perlu anak bawa ku kolot untuk mendidik, bawa ke polsek. Tak, nih anak saya. Emang kenapa? Udah nakal, Pak. Masukin penjara. Saya bapaknya. Ih, cak polisi kok kiamat. Bila perlu dengan bapak-bapaknya masuk situ. Maksudnya jangan polisi. Cak polisi jadi kiat tuh ya. Kunaon eta bapak marah lantaran anakna nakal. Tapi lamun anakna bager, cek. Aduh. Anak abah cek. Eueuh deui anu kadedeuleu ku abah iwal teh aceng. Aceng teh buah jantung abah. Masya Allah. Eueuh bae sapoe aceng. Abah asana rindu ka aceng. Masya Allah. Ku bagerna aceng. Kalot ge. Tuh. Sawah 5 bau yang aceh. Tuh. Toko di ditu tuh. Itu kabeh tuh. Nusaha itu yang aceh. Saksi anak teh iya abah jadi kieu abah. Tah kan? Nah, kolot ke anak galak, anakna nakal. Kolot ke anak bager, anakna bager. Pemerintah presiden nakal ka rakyatna nakal. Presiden bager ka rakyatna bager. Atuh kuari mah lamun kos kitu carana urang bae kuari mah ka Gusti Allah bizikri wa tadarru. Ke dengan sendirina pemimpin urang bakal bager. Nah, kuari di Indonesia ya. Di Indonesia kamari ieu presiden teu wauh jeung kiai. Teu wauh jeung kiai. Sama sekali presiden Jokowi teh teu wauh. Demo atas nama kiai. Nyana kan aya penasehatna. Oh, berarti kiai ye lain lalagaan ieu kos kieu. Nah, keinginannya apa tuh presiden? Keinginannya, tuntutannya itu yang macam-macam si Ahok. Oh, begitu. Tanganilah dengan cara politik seperti eta. Cat 180 derajat. Woi presiden, masya Allah, ka kiai deket jasa. Bahkan nu lain kiai ge dianggap kiai. Kebablasan ya. Kebablasan. Atuh mah asa sagede tipu doli dianggap kiai ku presiden. Jatah mah bajingan kiai sebenarnya mah. Aduh. Kebablasan presiden. Aduh. Terus nyana datang ke kiai lantaran kiai membuat kebaikan di mata presiden. Presiden membalas kebaikan.
sarua tah ieu keur contoh bae atuh kan nyana nyin bagus berarti kan kunjungan ka naon kitu ngaranna ka kiai walaupun kunjunganan teu ikhlas henteu lah henteu alah boga kahayang ka jeung kumaha ge ngan masalah heula daripada teu wau ieu eta kan tah kamari set lantaran kiai boga kahayang dibalas dengan kahayangnya eta ieu keur nerapkeun hadis ketika masyarakat takwa ka Gusti Allah zikir tadarru masyaallah presiden ge bakal tadina presiden teu nyahueun ka marhaba kuari nyana di istana geus kieu we marhaba keur ngapalkeun marhaba Jokowi lantaran wau jeung kiai-kiai jadi can bisa marhaba ya tadi nanyana kebangsaan bae Indonesia Raya kali gitu kuari mah kieu marhaba marhaba ya nurulain ku sebab lah kadang kiai kudu bisa marhaba tuh kumaha lamun presiden kebeneran keur muludan datang nyana keur muludan kiai marhaba masa batur marhaba nyana nyamun geus kan si teh nyamun nah ieu kan bagus boga kahayang kiai ke presiden catat kuari presiden boga kahayang dibales urang jahat presiden jahat urang bager presiden bakal bager tah nu bantak ieu prinsip sangat prinsipil teu kaarti gue nya dah akhidu buluk aku terlalu gede meureunanan urang mun nyaritakeun presiden jauh urang mah urang lembur geus bae urang jeung lurah urang teh presiden urang ketika urang bager masyarakatna lurahna ge bakal bager nu mantak deuleu ge lamun masyarakatna buah kawarah lurahna ge bakal kawarah lamun masyarakatna balager atuh lurahna ge bager nu mantak deuleu ge muharam beuh jahe-jahe dibabagi ku lurah masyaallah eta kan kabageran urang mah urang luhur teuing ke presiden mah ieu bae lurah sok urang bager lurah bakal bager isineun nyana kan isineun minimal nyana lamun nyeun kejahatan teu kadeuleu ku mata urang urusan jahat mah tuh urusan nyana jeung Allah misalnya nyana mabok asal ulah di hareupeun urang tapi kan aya lurah nu mabok di hareupeun masyarakat henteu ieu mah di hareupeun masyarakat mah make kopeh lencos sorban bari mata nama beureum sarua lurah sia tah mah lurah ieu teh bager aduh nah iyalah prinsip sangat luar biasa kabageran presiden terletak pada bagerna masyarakat kejahatan presiden terletak pada jahatna masyarakat wa ayana sakitu ketika presiden jahat ulah didoakeun ku urang ulah urangna bae nyeun kahadean ja bakal robah ieu nu teu nyahoeun mah Ki Golkar ngadoa geus kieu jalain ngadoa ieu teh mah hayang naon kana aing hayang ngileuk ka dieu heran ya Allah ya Rabb ya ngaji menghadapi bulan haji kieu intaha fa'lamu dzalik kanyahokeun ku anjeun tadarruj jeung zikir lah sing loba urang sebagai masyarakat wa malubi amalkeun abeh presiden urang abeh gubernur urang abeh bupati urang pemimpin urang terbawa bagusna ku bagusna urang kabehan mudah-mudahan urang kabehan bisa taat ka Gusti Allah sehingga pemerintah urang bisa taat ka Allah negara-negara urang teh bisa maju jeung makmur jujur jeung adil terletak pada keadilan jeung kejujuran urang walhamdulillahirabbil alamin wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wallahu a'lam.